Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du sareng dina sabadana maos basmalah shalawat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad. Falamma kana maka dina samangsa-mangsa parantos kabuktosan naon an nikahu nikah min a'dzami asbabil i'tisami eta tetep tina sapalihna anu pang agung-agungna tina pirang-pirang sabab gawe pegang teguh gawe cecekelan wa akbari dain sareng anu pang agung-agungna tina pangdorong ila ta'affufi kana gawe ngaraksa tina zina wa tahasuni sareng kana nyieun benteng minal auzari tina pirang-pirang dosa wal athami tegasna pirang-pirang dosa. Ja'ala maka ngajantenkeun saha Allah Gusti Allah Ta'ala mahalur Allah manan kana nugraha ala ibadihi ka pirang-pirang hamba Allah al mukminina anu marukmin itu ibadi wa rahmatan sareng kana rahmat sareng kana asih wa hisnan sareng kana benteng minasyaitoni tina godaan setan ar-rajimi anu dibenduan itu setan wa ismatan sareng kana jadi raraksaan wa kana sareng kabuktosan min ajal 5 eta tetep tina saperihna nu agungna tina kitab al-lapa ngarang kana itu ma wa kana sareng kabuktosan min ajal 5 eta tetep tina saperihna nu pang agungna tina kitab ulifa dikarang itu ma bi adabihi halna tetep dina martelakeun pirang-pirang adab nikah tata krama nikah wa sunanihi sareng martelakeun pirang-pirang pasunatan nikah wa mahabbihi sareng pirang-pirang anu dipikaresep tina nikah naon mandumatus syaihi anu dinadomkeun ku syekh al imami anu janten imam al alimi anu banget alim al-alam al-alimi anu alim al-alamati anu banget seueur pangartosna itu syekh al-hammami anu luhur cita-citana itu syekh Abi Muhammadin tegasna Abi Muhammad sayyidi anu Abi Muhammadin tegasna Abi Muhammad sayyidi anu janten dunungan urang sadaya sayyidi anu janten dunungan abdi Qasim ibni Ahmada tegasna Syekh Qasim putra pamegetna Syekh Ahmad ibni Musa anu janten putra pamegetna Musa ibni Yamun anu janten putra pamegetna Yamun at-Talidi anu bangsa kampung Talidi al-Akhmasi tegasna naon manzumatus syaikhi kalimah anu dinadzomkeun ku syekh al-imami anu janten imam itu syekh al-alim anu alim al-alamati anu banget uningana itu syekh al-hammami tur anu luhur cita-citana itu syekh Abi Muhammadin tegasna Syekh Abi Muhammad sayyidi anu janten Gusti kami Qasim ibni Ahmada tegasna Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun at-Talidil Akhmasi anu bangsa kampung Talidil Akhmas rahimah muga ngarahmat hu ka itu Syekh al-imam al-alim saha Allah Gusti Allah Ta'ala mahalur Allah warodia sareng moga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah anhu ti itu syekh ahbabtu mika cinta abdi an adoa kana yen ngarang abdi alaiha kana itu mandumah bi'aunillahi kalawan pertolongan Allah Ta'ala mahalur Allah syarhan kana penjelasan mukhtasaron anu diringkas itu syarhan
Yahullu anu ngudar itu syarhan. Alfadhoha kana pirang-pirang lapadna itu syarhan. Ahbabtu mika cinta kuring an adoa kana yen ngarang kuring alaiha bari nyarahan kana itu mandumah biaunillahi kalawan pertolongan Allah ta'ala mahalur Allah syarhan kana penjelasan mukhtasaron anu diringkas itu syarhan. Yahullu anu ngudar itu syarhan. Alfadhoha kana pirang-pirang lapadna itu mandumah. Wa yubayyinu sareng ngajelaskeun itu syarhan. Ma'aniha kana pirang-pirang maknana itu syarhan. Min ghairi iktsarin barina henteu anu ngalobakeun. Milintur anu henteu bosenkeun. Walakhtisorin sareng teu ngaringkas mukhillin anu nyacad itu ikhtisor kana makna. Yantapi'u ngalap manfaat bihi kana itu syarhan. Insyaallah insya'a upami ngersakeun saha Allah Gusti Allah saha man jalma yantafi'u muga ngalap manfaat bihi kana itu syarhan. Insyaallah sahaman jalma huwa ari itu man qasirun eta anu pendek pemikiranana misli anu sapertikeun kami. Au huwa atanapi itu man ala syakilati eta tetep netepan kana semacam kami. Wasyikli setegasna semacam kami. Wasama itu sarangan namian kami hukana itu syarhan. Qurratul uyuni ku ngaran kitab Qurratul Uyun. Hartosna kabungahan tina pirang-pirang soca. Bisyarhin kalawan ngajelaskeun nadz mabni yamunin kana nadzomna Syekh Ibnu Yamun. Wallaha sareng wungkul ka Gusti Allah arju mika harap abdi aya ja'ala kana yen ngajantenkeun Allahu kana itu syarhan minal a'mali tina pirang-pirang pada melan allati anu latan qati'u henteu narima pegat-pegat itu allati bil mauti ku sabab maut. Wala tu'aqibu sareng teu aya ngabadaan sohibahu. Wala tu'aqibu sareng teu aya ngabadaan itu allati sohibaha kanu ngagaduhan itu allati. Wala tu'aqibu sareng teu aya ngabadaan sohibaha kanu ngagaduhan itu allati naon hasratul fauti kana langsaan ku sabab porot. Bijahin nabiyyi kalawan sebabiah keagungan Kangjeng Nabi al amini anu kapercaya itu an nabi alaihi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi afdhalus sholati ari anu pangunggulna tina sholawat wazkas salami sareng anu pang bersihna tina salam fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wahinin sareng dina saban-saban fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wahinin tegasna saban-saban mangsa. Qala an-nadhimu rahimahullah wallahu a'lam bissawab.